Sampurasun. Naon atuh Ki, sorangan wae. Balung-balung gitu. Orang ada manesa susah gini lah. Lain burung balung ya tirawon. Keur ningali kaendahan alam tuh tingali. Oh, itu dah terasi tesasar gini biasa sok. Ngilu di ditu tuh. Bugun. Nah, berbeda apa sekira berkurang. Beda wes nyebut kesemu. Yang mama udah jadi banyak sih ajaib. Orang yang tadi hampura walatan kamari nah kejadian eta aku masalah orang eta teh Ki Geus lah. Masalah eta ulah dipikiran deui cik kuring kita tadi oke. Eta nu tadi teh anu ya mah papasan. Malahan mah kuring ngarasakeun kabunga anu sakitu gedena. Yen kuring teh dipanggihkeun jeung jalma anu kuat kokoh bagaimana tekadna seperti Kiraun. Kuring dicepengan amanat Kiraun sanggup amanah kan eta amanat nya eta amanat teh Kiraun urang kudu dijunjung luhur. Nyepeng amanat teu amanah teh dosa Kiraun. Anapun cenah ayeuna tepikeun kana lasan pati pamajikan kuring ku alakan meureun teu nyaho. Kusabab Kiraun nya eta nyekel amanah anu kacida luhur. Pikeun kuring mah teu madak jadi nyeri hate. Eta lah bubarna tina kuring paturai tina geus tahun-tahun jeung jadi pamajikan jeung anak bubarna kuring boga Kiraun anu sakitu lumeheus ka kuring karasa sagala rupana Kiraun toh pati jiwa raga Kiraun tamata kuring ayeuna ditandaskeun ti ayeuna sok sanajan meureun kuring ngabogaan para murid di antarana si Lukman anu aya di dieu geus kacepeng segala rupana kuring Kiraun atuh katambahan deui budak anyar mun sasi daseng tuluy meureun si Ubed mah teuing kumaha nasib si Ubed teuing aya keneh nu diluhur si Ubed lain harti kuring teu percaya ka murid-murid utama kuring eta. Tapi geningan lepasna eta amanah kuring tina leungeun si Ubed. Lain harti meureunna si Ubed teu amanah kana amanat eta ngan kamampuan meureunna acan mampu gitu kira. Tah kuring ayeuna nandaskeun ka Kiraun omat peupeujeuh sakali deui lain kapalang kumapalang ngan tuluikeun perjuangan Kiraun cepeng amanat eta tepikeun ka anak kuring kade ulah leupas deui pertahankeun ku urang sing sakuat tanaga ulah tepikeun ka leupas ka tangan-tangan batur deui. Ya hari kitu maki mudah-mudahannya kuring bisa eta pageuh amanat nu bieu ku aki dicaritakeun ka kuring jeung meureunannya kuring mah ngahaturkeun nuhun pisan kepercayaan aki ka kuring nu kacida luhurna Ki. Oh ya Ki rasa kacida daerah hareup penjelema sakieu solehna atuh ayeuna mah Ki tujuan perjalanan kuring teh aya dua ayeuna mah Ki. Nyata nu kahijina meureunnan nepikeun amanat nu ku aku aki dititipkeun ka kuring kudu nepikeun ka
janggiri ke anak aki. Tah nu kaduana meureunnan kuring teh keukeuh rek neangan anak kuring. Da kuring mah yakin anak kuring teh masih aya. Jadi cerita nama kieu ki baheula basa kuring masih keneh wilut jeung Ki Barong. Meureun kuring teh minangkana mah jadi kepercayaan anak. Jadi andalan anak Ki Barong. Tah dina masa penting hareta gas ki. Atuh naha tasik goblok Barong teh. Kalau kami tah ngalanja lembur eta teh lembur kuring sorangan ki. Terus udah merana santai tenaganya kuringnya hari kalembur sorangan mah beraku hari kudu ngagarong kalembur sorangan mah ki ngan merenan hari ente da kuring teh sieun ku Ki Barongnya tah ngan dina hiji kejadian eta ki kuring nyaksian pisan ki pamajikan kuring pelaya kaduruk ki dari mawa anak kuring da kuring teh bisa walah kaya ki atuh da meureun ayeuna kuring terus nyamperkeun pasti kuring bisa saha ku orang lembur bari meureun kuring teh sieun ku Ki Barong. Aduh tah ngeunaan anak anjeun kumaha eta Kirawun tadi nyebutkeun Kirawun yakin eta budak aya keneh tapi geningan pan bieu kaduruk jeung pamajikan kumaha ye ngabandunganna bingung. Heuh nya eta kieu ye. Anak kuring teh ditangkep ku pamajikan kuring. Nu kaduruk nama pamajikan kuring ki nepikeun ka pelayana. Tah anak kuring aya nu nyalametkeun ki. Aya nu nyokot. Sapakna kuring keukeuh nepikeun ka ayeuna. Kuring percaya anak kuring masih keneh aya ki masih keneh hirup. Da anu perlayana mah pamajikan kuring ki soalna kuring nyaksian sorangan kitu meureun ki. Eta kajadianana di kampung naon Kirawun? Kajadianana mah di desa Cilawu kampung Cikawung ki. Ari anak Kirawun lalaki awewe Anak kuring mah awewe. bener yakin eta budak awewe Kirawun? Yakin ki da kuring nempo di hareupeun mata kuring tah ngan anak kuring aya nu nyalametkeun kitu tah. Bener Kirawun teh urang desa Cilawu kampung naon tadi teh Cikawung. bener Kuring mati dinya lemur kuring eta teh ki. Aduh bukan kuring tadi dinya. Atuh mah jarek kawangkong tapi kakak ngaulang gitu atuh. Lain ngaulang Kirawun. Belasan tahun ka tukang. Waktu kuring keur ngabogaan keneh pakuron. Kuring osok udar gider alalana. Nyatana bari jangan kipayah meureunna ke anak jeung pamajikan. Ya kuring baheula mah da masuk dagang teh tunggar lemur ya mau bako atawa jeung daun kawung baheula hiji mangsa kuring keur usaha dagang bako jeung dagang daun kawung ka daerah Pakidulan keur usum harita gorombolan kampung anu direreban ku kuring harita karanjahan ku gorombolan. Geuing gorombolan mana jeung manana mana kuring teh nyaho da kuring ge sarere kuring oge di tetua kampung di dinya. Gitu. Nya meureunnan sakuat tanaga kuring milu babantu bajuang di kampung eta. Malah mah kuring manggihan anu naon tadi kewas di caritakeun ku Kirawun teh
hiji imah anu kaduruk aya jelemaan jero nyatana hiji awewe jeung budak awewe. Namun kukuring dicokot eta si budak awewe teh nya sanggeus dicokot dak kabeneran kuring teh boga anak dengan hijina nya si Giri teu jauh jika nama umur lagi jeung si Giri teh. Kuring teh gancangna carita dibawa wae balik kalayan kuring oge menta izin ka tetua kampung aya di dinya nya maranehna kita teu anyar pinanggih kuring ganda memang sering kuring gider ka dinya nya diizinan kuring mawa budak awewe eta teh ka imah dan kuring kalembur dan nyata teh ya Kiraun si budak awewe eta teh caritana ku kuring teh diurus di imah. Lumata kanyakal nama jadi itu diurus kuring eta budak awewe teh nu jadi sabab lantaranana nya eta Nyi Hayati urang pamajikan kuring lain teu narima ka eta budak kan manehna meureun kacurigaan ka kuring malah mah manehna teh pikeun anu bing kuring boga pamajikan deui di luar atawa di luhur bahu nyangkana teh pamajikan kuring teh eta teh anak kuring tah sasatna mah meureun kuring teh bingung diurus di imah meureun budak teh disangka ceunah anak kuring teh awewe lian eta teh nya kapaksa ku kuring teh budak teh dibawa ka Gunung Singkur nyatana disimpen ku kuring dititipkeun ka guru kuring nu ngaranna Kitulang disimpen di Gunung Singkur anyar keneh oge kuring basa harita ekba bareng jeung Kiraun teh basa leumpang tiluan jeung si Lukman geuning Kiraun makalah ka ek musuh ka mana cenah geuning harita tah kuring teh himpang kateun guru kuring teh ngan teu kasampakeun kuring ngan ayanya Lasmi hunkul ngan da kuring teh harita teh gurusuhan teu loba omong teu loba carita ka Nyi Lasmi teh kitu. Laki ari eta ngaran budak awewe anu ngaran Lasmi teh saha eta teh Ki? Budak awewe eta anu dibawa ku kuring eta dia ngaranna Lasmi. Lasmi. Nah, ada anak kuring malin Lasmi Ki. Anak kuring mah noneng ngaranna teh. Meureun ayeuna mah geus barawan geulis budak kuring mah Ki. Meureun ayeuna mah nya eta. Pokona mah geus barawan gede Ki. Emang Kiraun teuing ai ngaran tadina ti indung bapana mah kuring teu ngarti. Ngan diaranan Lasmini teh ku kuring ku alatan eta budak teh hirupna ngahlas. Eta teh mawa harti Lasmini teh ku kuring teh. Da kuring ge sajeroning kuring ngagaganong eta budak. Ku kuring dibere ngaran teh di jalan. Nyatana dibere ngaran Lasmini. Aya Lasmini teh kuring ngeureunnan heusa kolepatan mikir ieu budak pahatulalis da teu nyangka ayeuna bapana aya keneh mun nya mah eta anak Kiraun kuring mah nyangka teh bapana mah ditelasan we ku gorombolan jeung meureun indungna harita nu kaduruk teh mata kuring teh diarana ku kuring si Lasmi nyokotina kata harti Lasmi nya eta meureunan pahatulalis jeung ngahlas hirupna memang karunya kitu da kukuring oge teu disenangkeun dicokot kitu ditulungan teh anu disimpan we di Gunung Singkur teh nyalametkeun tadina mah kuring teh hoream papaseaan nyatana jeung nu jadi pamajikan kitu Kiraun eta Gunung Singkur kitu lang
lain ki itu teh anu pakaian anu serba bodas eta lain jadinya kiraun gitu ki tieu teh kapan kuring teh pernah kadinya tah merenang kuring pernah heureuh malahan mah kuring teh pernah disuguhan ku ngaran kitulang eta teh tah jadinya aya budak awewe nyameran mere susungguh kaum mere cai mere opieun ka kuring tah ngandung ka kumaha nya disaprakna kuring papanggih ka tidinya hate kuring teh rasa teh aya rasa batin ka budak awewe eta teh ki kitu nya pantes Kiraun ari kitu mah morelan kuring oge yakin kitu mah eta teh budak teh bener aya keneh ada Kiraun si Lasmi teh eta teh lain bener eta teh ki budak teh aya keneh ki aya ai si Lasmi mah aya tuh antar kuring ka ditu yeuh Meng kayak atuh dah segala rupa tuh langsung burung khusus Kiraun pasti kuat yang papanggih teh budak ki aduh panti heula oge kitu ku alatan Kirawana gurung gusuh paturai de jeung kuring papesaya de jeung kuring tungtungna naon lila Kiraun panggih de jeung kuring cicing heula ayeuna make urang bareng kaditu urang da kuring oge geus lila ti harita we geus aya sabaraha mangkuk na modeunan kadinya teh ti harita can kadinya dinya deui da harita ge kuring ge nyaho aya ye Lasmi teh haneuh pohon pan ka kuring teh kara kuring ge saruapan salila-lila hirup di leuweung jeung Kiraun teu mulang-mulang nah kitu mesti kuat ya yang panggil jeung budak ki ayo tuh ki lah antar ayeuna keneh lah pendek tah ayo tapi ayeuna mah ulah heuh waka ayeuna mah beda iraha tuh engke ge bakal panggil Kiraun mah bagja masih aya keneh raratan eta budak geus karuh eta masih Lasmi mah geus aya di gulu kuring salama geus gede geus hideung kawinkeun eta teh tah anak kuring mah janggiri nyaho teuing Kiraun teuing masih budak aya keneh komo geuningan ngadenge kamari indungna palasra geningan cek Kiraun ge weuh janggirian berarti papisah jeung indungna tetep budak teh meureunan karunya teuing ting kumaha nasibna eta budak kieu deui ki harita tapi punten lain rek ngaguar-guar deui kajadian masa Cahayati perlaya kayak aya budak tah kuring papanggih jeung budaknya tapi tah sarua hate kuring ge naik deui aya rasa batin ka budak eta teh tapi udah perilaku asa perilakunya eta budak kuring gitu ini sakit orang cunit lagi nanti kejadian teh hari tamerenannya tak kuring nguburkeun layon Cahayati kuring banyak kabur we jeung budak awewe nya jeung budak awewe ki wah anak maneh hati salila ditinggalkeun ku kuring meureun manehna mah rumah tangga deui meureun Kiraun boga budak awewe meureun tapi kajen deui kitu teh mah ieu we meureun ayeuna mah ke urang miang babarengan iraha-iraha mun bisa mah meureunan urang buru-buru miang urang paluru meureun anteur kuring ngembang ka makam pamajikan kuring eta ka Nyahayati urang bari sakalian ka Gunung Singkur urang nepungan guru kuring ngan kitulang Sugan jeung Sugan masih dumu keneh gitu masih dumu keneh di Gunung Singkur tah gitu Kiraun Nyai gitu mah kuring nurutlah ke aki lah orang ke uang rumah bapak barengan kinya kena ulah pisah deui kahiji kadua meureun ayeuna mah jaba kuring teh hayang nurun-nurunkeun nu dipiboga ku kuring hayang tepikeun ka kuring teh meureun mapai-mapaikeun perjalanan kuring lalampahan kuring ibunya sebenarnya
Masuk kira masuk. Balikan nih. Oh, dah. Mugia aranjeun kabeh menjadi dieureun jawara tangguh luhung ilmu jembar panah walau ya jajan diri imaman ngajat ilani tong adidu tong sakabur Nah, juga bohim. Nah, meureun ari kieu mah aki ge ngarasare bunga. Ayeuna anjeun geus bae bari pikir milu jeung komplotan aki di dieu nuturkeun Firawun. Lamurenan ayeuna mah anjeun geus teu kitu luhung deui ka Cibarong nya bohim. Aki oge moal asa-asa ngadidik aranjeun nurun-nurunkeun jurus-jurus aki ka araranjeun nya Firawun. Cah, nya cek aing ge matak ge babak heula, teh ngilu jeung aing. Kembali merenan waktuna segala rupa oge. Jadi ayeuna mah geus akang merenan gemleng, ayeuna akang boga barudak deui. Akang teh hayang nurun-nurunkeun naon anu diboga meureun ku akang saeutak-saeutikna jurus jeung berenang ilmu jampe pamake teh ku akang diturunkeun ka maraneh. Atuh meureun khususna maneh Lukman, Firawun, Daseng, Bloro, Bohim, Tade nya. Lamun geus eueuh akang, mun teh mah akang geus pamit ti alam dunya. Aranjeun sing harade akhlak jeung kalakuan, sing nyaah kapapada jeung sasama. Ngan hanya kaumuran akang teh can panggih pisan jeung si Ubed akang teh. Jeung si Ubed nya omat lamun teh meureunana ayeuna anak akang ngaran si Giri aya keneh omat akang nitip ka kabeh. Pangarumatkeun anak akang nu ngaran si Giri da ari geus puguh indungna mah urang geus perlaya. Geus ulah diinget-inget deui ai ngaran indungna mah da geus kumaha deui geus patokan. Sakitu meureunana nya tade akang nitip ka aranjeun. Beniruan. Aku lembar kayak pengwawan. Dengan batu alis ban. Kalau tadi ada ngalamun, ngalamun kunaon atau silain teh.
dari kemana dia tuh teh? Eta rek ka payun. Adik sana rek ka mana tuh? Sarua kuring rek ka hareup lah Kak. Tapi atuh tapi jaha. Ayolah ayo.